cangkring di pangkalan hiji-hiji acan. Kemarahan penumpang teh mau piknik gitu. Ja. Rame aja Pak ieu mah. Mau menang sabaraha gitu. Cing, pika kitu ngitungna. 17 kilo mah. Ade euy. Ubenangan loba atunya. Enya, pena urang ieu mah. Aya urang iraha atunya. Ubenangan wae. Sabar Ja, rezeki moal ka mana? Sugan we atunya. Moal deui. Ang, Ya. abdi bade masihan hadiah. Wih. Adi acara TV ieu mah jigana. Nya. Cik, ka. Mana nya kamera tersembunyi na? TV-nya. Lain. Ieu mah ngan saukurek mere hadiah. Hadiah. Tuh, 100.000. tapi pangjajabkeun warga abdi ka Surabaya. Jauh atuh. Ah, henteu ketang. Eta kapul travel. Ka ditu mah sorangan we. Siap, ku abdi we atuh. Kat full travel mah. Mangga atuh. Siap. Mana wargina? Antosannya Siap. wargina urang canak. Oke. Nah. Iya Kang, warga abdi teh. Oh no. Nitipnya. Sok. Asik Om, mau nganterin aku. Yes. Makasih ya udah mau nganterin aku. Ya, Naik. Gak enak Om. Batman, Superman. Di sini aja Om, Bang Om. Aduh, jangkau Om. Om, sini Om. Wey. Larang-larang terus Om. Gak mau naik yang ini. Pokoknya gak mau naik yang ini. Motonya jelek. Motonya jelek. Mungkin ini terus tah. Alah, kumaha tuh? Buka lu. Tuh antu lah. Ini labu antu atuh mah tinggal. Kang jangan saya weh. Kang, biasa ngajajabkeun. Mangga. Nah, lumayan. Om ini aja Om naik ini Om, aku Om. Ya Om naik ini aja Om. Siap. Ngajajabkeun ka Aku full capek travel. Om. Nah, hadidinya mah cicing. Nah, mun tos capean mah sok kitu. Gitu. Iya. Mencapai cicing. Emang kitu, mau capean cak cicing. Balikin deh. Jurang weh. Tuh bisa, kan tugas perjanjian tadi. Tapi da tadi mah teh cicing jiga kieu atuh. Enggak sih mah rezeki urang. Balikin dah. Wah. Enggak Ja, berangkat. Coba tuh Pak. Kemana sih Bapak teh? Jadi ngaleungit oge. Anjing ya Mas. Spesial urang. Nah, kumpul heula weh. Motor leungit. Dari kanan yang pernah. Anjing beneran motor aing. Kumaha ya motor Beres. Kegiatan hari ini beres semua. Kantun, laporan ke komandan. Pulang nyanyi lah. Kulup kentang sampai mandi dicampur 2 endog.
Pas ngaku utang begenat berarti pasti lagi juga anjing bulldog. Tidak sia. Apa beres? Tinggal istirahat. Kan nyimpen nama video. Kemarin mau saya mau Kemana Pak? rek laporan. Tadi laporan mah. Mangga naon? Kali. Nyakit. Ke. Warga anyarnya. Nya. Urang teh kerek saminggu di dieu teh. Ngaran bapak saha? Sutisna. Cik ninggal KTP. Nah, di dieu mah Reja Pahlepi. Nya tah mangaran urang. Pan ieu nu dibutuhkeun teh. Ari nu bieu ngaran saha? Ngaran bapak urang di lembur. Aduh, ngaran bak. Rek laporan naon? Urang teh rek laporan kehilangan motor. Kumaha caritana motor teh bisa leungit? Jadi caritana teh kieu, pan urang teh hayang ngompol. Nah, si motor teh disimpen di sebelah kanan. Ces, ya urang teh ngompol. Nah, beres ngompol, ningali ke sebelah kiri. Motor teh geus eueuh. Nya heueuh atuh eueuh, pan motor nage sebelah kanan. Tapi kalau di sebelah kanan ge emang eueuh. Motor teh Dikunci teh ta motor. dikunci atuh aman motor nage. Kunci ngagantung. Nenggeus. Iraha kehilangan anak. Urang poho deui. Tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha nya? Sarua poho. Hari poena? Teu ingat. Tapi mun teu salah mah dieu leungit teh. Hari ayeuna tanggal sabaraha? Tanggal 25. Ayeuna poe? Poe Sabtu. Tah eta berarti leungit teh poe Sabtu tanggal 25. Tuh meureun. Geus. Ciri-ciri motorna kumaha? Ciri-ciri motorna roda 2. Kabeh motor ge roda 2 atuh. Nyante atuh. Itu aya geuning motor roda 3 paranti ngangkut galon. Lain eta maksud urang teh ciri-ciri motor maneh. Oh. Aya sebelah kanana aya gambaran. Gambar naon? Gambar tulisan hiji 25 cc. Eta mah kabeh motor ge arayaan atuh. Anu lain ciri nu lain. Oh. Nya. Aya sebelah kirina gambar Gambar naon tak? tulisan hiji 25 cc oge. Lain eta maksud urang teh ciri-ciri spesifik motor maneh. Oh. Spesifikasina. Jadi motor orang teh lampu tukangna ye warna beureum. Terus restingna aya 2, kiri jeung kanan. Yang hiji deui spiona teh aya 2 oge, kiri jeung kanan. Tambah hiji deui. Motor urang bahan bakarna make Pertamax. Pertama tuh datang ke pom bensin diistimewakeun. Datang pakai karpet beureum disambut kage. Terus pelayannya teh pas urang datang ramah pisan. Selamat datang Pak, dimulai dari nol. Oh iya, jadi itu paling penting. Tangkina dibuka, isi bahan bakar teh warna biru. Tah eta motor urang. Aing mah hayang nyaho urusan maneh. Kan ieu
motor maneh nu ngabedakeun jeung motor batur. Naon? Oh, anu ngabedakeun jeung batur. Tah, motor eta teh spakborna semplak. Pak, tong sare atuh. Kan keur tugas. Aing balik sare, ieu. Pak, geus tong di pikiran. Dah hirup emang perih. Ieu, hidup aing emang perih, emang lieur. Ani tambahan ku maneh, beuki lieur. Kan diproses moal ieu teh. Di dalam mah Gusti, aduh. Yang geus, urang proses. Urang bacakeun laporanna, Nama Reza Pahlevi, urang. Laporan kehilangan motor. Heeh, bener. Ciri-ciri motor roda 2. Gambar sebelah kanan, gambar tulisan 125 cc. Sip. Gambar sebelah kiri, gambar tulisan 125 cc oge. Betul. Lampu tukang, warnana beureum. Sip. Lifting aya 2 kiri kanan. Spion oge aya 2 kiri kanan. Mun bahan bakarna pertama, mun meuli bensin dengan ngantri disambut make karpet beureum. Pelayananna ramah, dimulai dari 0 ngomongna kitu. Motor aing. Mun tangkina ditoong, bensinna warna biru, eta motor manehnya. Motor urang pisan eta mah. Spakborna semplak sabelah heuh. Tah, eta motor urang. Ayeuna kurang ieu laporan dikirim ke komandan. Urang koordinasi ke Kantimnas. Lamun kapanggih, motor siap aing luru. Pilih laun ieu mah euy diproses teh. Hansip lagi kitu teu gaya. Hese di negara urang mah.